Assalamualaikum bos, wilujeng di bos sareng Bang Kari. Gitu barayanya wilujeng tepang di sareng Bang Kari kumaha dararamang tah ayeuna Bang Kari edisi bade nonnya masarkeun atau nepi ngawartosan bilih bade aya nu meser barumbung mangga di DM wae ka Bang Kari atanapi langsung ka kakangnya ieu abdi pamasihan kakang Kang Deni putrana Abah Bahuyut bilih bade pesen barumbung mangga di ieu ka anjeunna nya aya akun TikTokna namina Kang Ela gitu nya baraya nya bili isin ataun bae kumaha tiasa lewat abdi oge tah barumbungna sapertos kararieu bentukna beri bubut ieu Kang ukuran 25 atau 2 genap di barolongan kitu fungsina keur naon keur nyimpen pigemukeun nya barayanya bilih bade sok mangga hampura ya kuku Bang Kari para ranjang gitu baraya bilih bade soknya ieu ge abdi barangna kengeng ti kakang Kang Deni putrana Abah Huyut bilih bade marasen pi barumbungeun maksudna pesen barumbung mangga nya tos tinggal ngangge baraya tinggal dichat deui atanapi diparni sae bahan barumbungna tarareuas atanapi bilih bade meser kolecerna ge mangga ukuran 2,5 ukuran 3 meter komplit pokoknya namanya di kakang sok baraya bos.